Wakan kanan tapi Dua kilo melawan 20 kilogram. Siapa yang menang? Baik atau Wowo? Baik dengan kekuatan 32 kilonya dan Wowo dengan kekuatan 20 kilonya. Siapa yang menang? Ayo kita satu tahu nomornya. Ayo terus masih kuat saudara-saudara. Ayo terus kuat saudara. Akhirnya kalah saudara-saudara Wowo dari jiwa kalah dengan lebih baik itu dari yang pemenang adalah baik Wowo. Yakin iya waktuna meren anjeun lain nu baheula deui meren wae geus eueuh rasa deui jeung meren lamun engke urang teh papanggih deui hiji kuring mah menta anjeun ulah nanyakeun deui rasa nu geus kuring piceun siga nu poe kamari basa sakabeh di dieu